undangan ieu sing penting bade ngabantu dongeng nu jejerna sasakala tanduk punca. Wah, ulah mah kudu teh ngalun tanduk dina hiji poe kira wancik hanu moyang sakadang budak nantung di sisi talaga teu kana cai balik untung teh manehna ngomong sorangan. Bener kasep tur gagah kaula teh awak sasampayan tanduk rangagak jeung sareukeut deui moal aya satonu ginding kawas kaula nu boga tanduk sakieu alusna sahabat muji maneh jole saha palawargi jual aya ucal kadinya rek nyambutkeun rek minum gigireun kuda jugjug hauk bae ngamuk bareng bareng omongan cang rek naon ka dieu haling ka ditu ulah sok ngiruan cai paranti minum kuring haling ka ditu ulah sok kitu sakadang kuda pan enjeut teh teu hirup sorangan di leuweung teh laras teh palawargi laras udah kalau kau beki ambak suku teh je kok nyari kade cak mana mah kudu ngeutang da geus teh langsung ku pacer goreng patut teu boga tanduk kawas kaula kok deui uncal nembalan bari ngawi bade ngaramukeun kawinna iya kawinna teh yuk batur urang hirup sauyunan silih asa silih asi silih asup hirup mah ulah sok pakia-kia hirup mah kudu akur jeung sasama hiji mangsa aya sakadang simet latihan mini make gitar dihandapkeun tangga kacan teu ulah aya sakumpulan sireu ngaliwat bareng simet marana ke kamana meningalut bari ngaro kapas jreng cek simet bari ngagonerengkeun gitarna neangan dahareun sahabat sakedeuk deui rek usum hujan cek kamala sireu kagiatan eta terus dilamponan kursi kopi nu dahareun dibuahan nu jadi imah sireu beurang jadi puting tur sabarina usum hujan teh kalakona sireu ulu kaluar beda jeung simet kalaparan teu boga dahareun sahabat teu bisa hibeur kulantaran leueur simet geus kalaparan pisan ngarasa hayang kumaha ieu teh dahareun bisa-bisa urang aya di dieu cek simet bari mikir oge keretek dina hatena niat manggihan sireu rek kadahareun tapi manehna era saking lapangna manehna maksakeun ieu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha palawargi darama? Alhamdulillah dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Aya mau keur mah geus kolot ka tamat gering ngalungsar handapeun tang alkhair bari kegerungan sato-sato nu kungsi ngunang kadiri di manehna ngarumpul mariung di hareupeun maut cek sia mah make gegerungan rek nyambat ka saha moal aya nu nyagon sia mah sato jahat muni ngomongkeun kitu bari nama dia mau kegegerungan teh nyempol kalawan nu kitu sakabeh sato nu aya di dina sareuri aki-akian kabeh sato
paling budak. Dina hiji penting, sini ngimpi karena bulan. Disukene rebun-rebun, si Abi ngajak si Nini pas si Balwan Citaduy. Cina marene yang badodon, karena lau aki Nini barang antrang. Barang anjok di sisi Balwan Citaduy, si Nini nempok kayak kandagan nuker angkon-angkonan. Apa waktu cai paling? Sasakala Japati sukuna berem. Wilujeng nyakseni gerah. Zaman baheula sato nu panggagahna teh hayang. Kabeh sato sayeuneun. Jabati gagah teh pisahimeun deui. Nejo baruna oge sato ulah leutik mah pada ajli. Kawantu boga pakarang ampuh nyaeta siih nu geulis. Jabati eta boga pamantuk ngeluh jeung ramo-ramo suku Ranggoas paranti nyakar musuh. Kulantaran kitu kabeh sato di kalangan bangsa manuk mah aran ka maneh. Unggal isuk rame kongkoromo. 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 Bulu mayangna buburi lapan katojo kumpanan poe nu karek meleteh. Payus tegep karupa makuta nu nyecle dina sirahna nambahan sieup ka dirina nu jadi tameng. Ngan hanjaka boga sifat ampuh jeung sombong. Teu kaot batur boga salah tara tatanya heula sok jebrol we dipinti. Tapi tara ieu nu manian ngalawan kusabab sieun tea. Dina hiji waktu manehna ngaronda ka tapro wates nagara. Kitu bae gaweuna teh kakayangan panonna burinas. Nyidik-nyidik ka unggal juru bisi aya musuh nu ngadodoho utamana musuh kabuyutanana sakadang heulang. Ari sababna sakadang heulang diusir ti nagara lantaran kedul digawe. Kerjongjon kakalayangan karerep ku juru panonna aya nu celak-celak di luhureunana hiberan. Nafsuna mimiti naik ceuk jero hatena. Soho mangkulung nu mawani ngaluran aing. Kurang ajar siah gesing cumantaka.